Bismillahirrahmanirrahim. Tilu nenggor jumroh akobah. Nenggor jumroh akobah nyaeta kubatu leutik kana marma. Ai marma teh bak tempat nenggor kalawan batuna asup kana eta marma kana bak tempat nenggor. Waktuna nenggor jumratul akobah nyaeta ti mimiti tengah peuting malam lebaran nepi ka akhir poe tanggal 10 haji. Ngan utamana diantara naekna panon poe nepi ka lingsir tanggal 10 bulan haji. Ieu teh nomor katilu teh masih keneh ngajelaskeun kawajiban haji. Dina nalika ibadah haji wajib ngalaksanakeun nenggor jumroh akobah. Nenggor jumroh akobah teh nyaeta nenggorna teh ku batu. Batu teh dipangpengkeun, ditengorkeun teh dinaonkeun. Dipangpengkeun kana naon dipangpengkeunana? Kana marma. Marma teh bak tempat nenggor. Jadi kudukeuna kana eta bak tempat nenggor ngaranna marma. Kalawan batuna teh kudu asup kana eta marma, kana bak tempat nenggor. Iraha waktuna nenggor jumroh akobah teh? Waktuna teh nyaeta ti mimiti tengah peuting malam lebaran, berarti malam takbir ngeun tengah peutingna jam 12 peuting kaditu. Dugi ka iraha? Dugi ka akhir poe lebaran tanggal 10. Dugi ka magrib. Waktuna naon teh? Waktuna nenggor jumroh akobah teh ti mimiti tengah peuting malam 10 bulan haji dugi ka beak tanggal 10 bulan haji tegasna magrib. Ngeun anu langkung utami mah nenggor jumroh teh nyaeta di antara naekna panon poe nepi ka lingsir panon poe tanggal 10 bulan haji. Berarti waktu utami mah nenggor jumroh akobah teh sekitar jam 8-an, jam 9, antara jam 7, jam 8 dugi ka lohor. Pangutamana ngalaksanakeun naon teh jumroh akobah teh. Eta teh iraha? Tanggal 10 bulan haji alias poe lebaran. Nomor kaopat kawajiban haji teh nenggor jumroh tanggal 11, 12, 13. Ai jumroh akobah mah tanggal 10. Aya deui nenggor jumroh tanggal 11, 12, 13. Iraha nya tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Waktuna iraha? Dina sabada lingsir panon poe dina saban-saban poe tanggal 11, 12, 13. Ieu mah nenggor jumroh tanggal 11, 12, 13 mah tos lingsir panon poe berarti tos lohor waktuna teh. Tos lohor dugi ka? Dugi ka magrib saban-saban poe. Tah kitu kawajiban haji nomor 3 sareng nomor 4.